Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Sadis Asyara, ari majlis anu kagenep belas dina kitab Duratun Nasihin fi wafatin Nabiyyi alaihi salatu wassalam. Eta tetep dina mertelakeun wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami dina cetakan pustaka Islamiyah mah ieu majlis teh aya dina halaman ka-50 genep. Mudah-mudahan ku diaoskeunana kisah menjelang detik-detik wafatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing janten sabab wasilah lungsurna rahmat sareng magfirah Allah ka urang sadayana. Wabil khusus ka pengarang ieu kitab nyaeta Syekh Utsman Al-Haubawi rahimahullahu taala. Oge pamudah-mudahan ketika diaoskeunana detik-detik menjelang wafatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing tambih-tambih kacintaan urang sadayana ka junjunan urang sadayana nyaeta sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Majlis anu kagenep belas ieu ku Syekh Utsman Al-Haubawi dikawitan ku ayat anu mulia nyaeta ayat anu katilu dina surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wallahu a'lamu bimuradih. Al-yawma dina ieu poe akmaltu parantos nyampurnakeun kami anu agung lakum pikeun araranjeun dinakum kana agama araranjeun bin nasri kalawan pertulungan wa idhari sareng nembongkeun keagungan agama Islam alal adyani ngunggulan kana pirang-pirang agama-agama kulliha tegesna sakabehna. Salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala nyampurnakeun agama Islam teh nyaeta Allah memberikan pertolonganana ka Kangjeng Nabi sareng ka umatna, sehingga dengan pertolongan Allah lah agama Islam bisa unggul dina berbagai aspek dibanding jeung agama-agama anu lainna, sehingga agama manapun moal aya anu bisa ngelehkeun keagungan agama Islam, moal aya anu bisa ngelehkeun kana kamuliaan agama Islam, karena hanya Islamlah satu-satunya agama di muka bumi ieu anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saking ku agung-agungna agama Islam sehingga banyak penganut agama-agama lain oge anu mengakui keagungan dan kehebatan bahkan kemuliaan ajaran Islam kumaranehanna diakui ngan ku sabab gengsi atawa sieun kehilangan jabatan anu ngahalangan maranehanana daek memeluk agama Islam. Contohna si Abu Jahal sabenerna mamanehna mengakui bahwa Islam teh agama anu bener tur anu mulia. Bahkan si Abu Jahal ge sabenerna mengakui keagungan Kangjeng Nabi ngan ku sabab Abu Jahal gengsi ku kaumna sehingga manehna teu daek narima Islam sebagai agama. Jeung teu daek narima Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi demi mempertahankeun gengsina si Abu Jahal. Hese lamun geus gengsi paneta contohna iblis nepika seumur hirup na maksiat ka Allah teh gara-gara mempertahankeun gengsi paneta teh.
Numatak lamun gengsi ieu, takabur ieu, sombong ieu geus nyelap dina hati seseorang, geus hese. Hese we diajak bebeneran. Najan manehna sorangan mengakui kana kebenaran, tapi tetap moal daekeun mengikuti kana eta kebenaran. Lamun dina hatena geus aya sifat takabur. Contohna iblis bae. Numatak anu bisa narima Islam sebagai agama sareng daek ngalaksanakeun ajaran Islam sepenuhna hanyalah orang-orang anu bisa ngalepaskeun sombong dina hatena jeung daek menghiasi hatena ku kaikhlasan. Selama dina hate seseorang masih keneh aya sifat sombong, maka moal bener dina ngalaksanakeun ibadahna oge. Jeung lamun hate seseorang can bisa ikhlas dina ngalaksanakeun ibadahna, kuatir sakabeh amal ibadahna moal menang pahala saeutik-eutik acan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Awitan sisi atawa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampurnakan agama Islam teh dengan cara ditetapkeunana ala qawaidil aqaidi, ditetapkeunana dasar-dasar akidah, wa taufiqi ala usuli syara'i, sareng ditentukeunana prinsip-prinsip syariat atau pokok-pokokna syariat, wa qawaninil ijtihadi, sareng ditetapkeunana pirang-pirang patokan-patokan ijtihad atau aturan-aturan ijtihad. Wa atmamtu sareng parantos nyampurnakeun kami anu agung alaikum kamaraneh kabeh nikmati kana nikmat ti kaula anu agung saur Allah. Kumaha carana Allah Subhanahu wa ta'ala nyampurnakeun nikmat ka hamba-hambana? Bil hidayati, kalawan memberikan hidayah atanapi petunjuk, wa taufiqi sareng memberikan taufik, memberikan pertolongan supaya orang bisa daek ngalaksanakeun kana petunjuk, au bi ikmalid din, atawa dengan cara nyampurnakeun kana agama Islam. Iyalah nikmat-nikmat anu paling besar anu diberikan ku Allah ka urang sadaya. Mun seseorang can mendapatkan hidayah, can menang taufik sareng can memeluk agama Islam, maka eta jalma can memiliki nikmat anu sampurna. Kajen teuing hartana sapinuh dunia sugan mah tetep mun can menang taufik jeung hidayah mah can sampurna nikmatna. Tapi lamun jalma tos mendapatkan taufik sareng hidayah jeung daek ngalaksanakeun syariat Islam dengan sempurna, maka ieu si jalma tos sempurna nikmatna sanajan harta dunia namah ngan saeutik. Naon sababna? Sabab harta mah sakumaha loba pasti bakal aya beakna, sakumaha loba pasti bakal ditinggalkeun ku pemilikna ketika maut. Tapi jalma-jalma anu memiliki taufik sareng hidayah mah justru ketika maut teh bakal nyampeur harta anu moal aya beakna, bakal niang kebahagiaan anu hakiki sareng abadi, dimimiti asup ka alam kubur nepi ka tanpa aya batas waktu, bakal terus-terusan mendapatkan kebahagiaan sareng kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Numatak wayahna sakumaha susah nyang hareupan kahirupan dunia, ulah sampai ngalesotkeun taufik sareng hidayah. Sebab ketika orang ngalesotkeun taufik sareng hidayah, maka orang sarua jeung ngasongkeun diri kana kasusah anu moal aya tungtungna di neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Au bi fathi Makkah, atawa nikmat Allah anu sampurna teh berupa Fathu Makkah ketika di zaman Kangjeng Nabi. Wa hadmi manaril jahiliyah, jeung dihancurkeunana, dirobohkeunana tugu-tugu atau tonggak-tonggak jahiliyah. Margi upami teu aya Fathu Makkah sareng upami tonggak-tonggak jahiliyah teu dihancurkan sebagai tanda kemenangan Islam,
belum tentu ajaran Islam bisa sampai ke orang-orang ayeuna. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, meskipun orang temilu berjuang sareng Rasulullah, bahkan teu pernah pendak sareng Rasulullah, tapi orang masih diberikan kesempatan ku Allah pikeun menikmati hasil perjuangan Rasulullah sareng para sahabat-sahabatna memperjuangkan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waraditu sareng kami anu agung parantos ridho lakum pikeun aranjeun al islama kana Islam. Ikhtartuhu tegesna kami anu agung parantos milih Islam lakum pikeun aranjeun kabeh dinan sebagai agama min bainil adyani di antara agama-agama lain. Wahwa sareng ari agama Islam ad-dinu nyaeta agama indallahi mungguh Allah la ghairu henteu aya agama selain Islam. Hanya Islamlah satu-satuna agama anu asli mengandung petunjuk dan ajaran ti Allah Subhanahu wa taala sareng satu-satuna agama anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Haubawi dina tafsir Qadi Baydawi. Masya Allah, pami ieu ayat ku urang terus dibaca sareng terus direnungkeun, maka bakal karasa betapa nikmatna urang memeluk agama Islam sareng betapa bersyukurna urang ka Allah anu parantos ngajantenkeun urang sebagai pemeluk agama Islam. Nyaeta agama anu paling sempurna sareng agama anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang teu kudu capek-capek neangan agama lain, teu kudu capek melakukan studi banding dengan agama lain. Sebab urang mah percaya, yakin ka Allah anu tos menyatakan bahwa Islamlah satu-satuna agama anu sampurna sareng anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Kumargi agama Islam parantos sempurna, maka Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi anu terakhir anu diutus ke alam dunia ieu. Teu perlu nabi deui selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta cenah Nabi Isa bakal turun deui ke alam dunia menjelang kiamat. Leres pisan, tapi lungsurna Nabi Isa alaihi salam ke alam dunia ieu menjelang kiamat bukan sebagai nabi anu membawa syariat baru, tapi Nabi Isa bakal mengikuti seluruh syariat-syariat anu tos didugikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sawios pelajaran besar dina ayat ieu adalah untuk memantapkan keimanan urang sebagai pemeluk agama Islam. Sareng urang kudu ikhlas, ridho ngajalankeun syariat Islam ieu. Margi hanya agama Islamlah satu-satuna agama anu bakal diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Rek neangan agama anu mana deui? Sakumaha firman Allah dina surat Ali Imran ayat ke-18. Innad dina indallahil Islam. Ayat ieu merupakan berita ti Allah anu maha benar sareng maha adil bahwa moal aya deui agama anu ditarima ku Allah selain agama Islam. Nyaeta agama anu disampaikeun ku para rasul ka umat-umatna di zamanna hingga diakhiri ku nabi anu paling sampurna, nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu bertugas nyampurnakeun seluruh syariat-syariat anu tos disampaikeun ku nabi-nabi sareng rasul-rasul sebelumna. Sehingga setelah diutusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ieu, semua syariat tertutup, semua jalan tertutup kecuali hanya dengan mengikuti syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumargi kitu
saha wae jalmana, rek orang mana wae, rek orang Arab ke, rek orang Amerika ke, anu datang menghadap ke Allah bari membawa agama baru atau membawa syariat baru selain agama sareng selain syariat anu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti bakal ditolak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha dawan Allah dina ayat anu sanesna nyaeta dina surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wallahu a'lamu bimuradih. Saha wae jalmana anu neangan agama selain agama Islam, maka eta agama teh selain Islam sama sekali moal diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wahwa, dan siapapun anu memeluk agama selain Islam, fil akhirati minal khasirin, di akhiratna bakal termasuk jalma-jalma anu rugi. Na'udzubillah min dzalik. Dina eta ayat Allah mempertegas bahwa agama anu bakal diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul terbatas, dan itu hanya satu-satunya agama, nyaeta agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masihan kakiatan ka urang sadayana supaya urang tiasa terus istiqomah menjalankan syariat-syariat agama Islam. Sareng pamudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngebukakeun hati jalmi-jalmi anu candaik narima Islam sebagai agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.